Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing urang sadar satiap manusia tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan. Janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh bisa jadi kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah kori-koriah mubalik mubaligoh hormaten simkuring guruanen pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sakabeh di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksad nu diseja, nyatana rek pangaosan. Moga-moga urang muntang tulung kanu Maha Agung, nyarande ka Gusti Murbehing alam pangaosan teh sing alus pangaosna, pangajian teh sing alus pangajenna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Well. Hirup sakadar disebut nama jeung kudu lege. Nana gerhana ge disebut Ustad Kiai ajengan teh wallahu alam hareupeun Allah mah. Karek hareupeun ibu disebut Ustad teh pedah capetang dina nyarita Ustad. Disebut Ustad teh karek ku ibu. Daek kuring disebut Ustad Kiai teu sudi. Lama gejeng mung sabab kuring wawuh kana gawe lain butuh kana gelar. Ari gelar manusia mah Ustad Kiai ajengan ngan mana atuh gawe ka ustadanana. Nyanaon atuh gawe ustad teh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul, aya korma dipetik dibikeun ya Rasul, aya lauk disair dibikeun. Tah nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Heuh ibu teh suudon teh. Apan ibu ge sarua boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pendit tong sok silih omongkeun. Gening urang teh acan katempo gawe ustad, gawe kiai, gawe ajengan teh. Karek sesebutan disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Sedengkeun ibu ge apa konsep hirup, lamun pulpen keur nulis, lamun jam keur nuduhkeun waktu, mun ibu dahar ngarah aya tanaga, lamun HP keur nga-WA jeung keur nelepon, tak ayeuna ibu ngariung mungpulung di ieu tempat neangan ilmu, ari ilmu keur naon. Da loba jelema nu boga ilmu tapi fungsina eueuh. Nah mungkin jelema nu garablek ilmu parasea. Nah mungkin jelema nu boga ilmu sombong. Nah mungkin jelema nu boga ilmu pedit. Apan nyaraho ilmu sodakoh tapi naha pedit anger. Berarti ilmu teh can aya guna saeutik-eutik acan. Well.
Kenah ya ceramah lo penuh ungek. Apaan cenah caritana ilmu teh minadulumati ila nur, ngajahit jelema tina poe kana caang. Nah geus urang nu kedul jadi daek, nu goreng jeung dulur jadi akur, nu pasea jeung tatangga jadi tara, anu goreng budi ka salaki jadi suraseuri. Teu percaya tina eta ilmu. Berarti urang teh karek disebut mibanda ilmu can katempo mana gawe sanggeus boga ilmu. Kali-kali ibu ngareneng jeung beo atuh. Beo ge bisa nyebut subhanallah, urang bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urang ge bisa Allahu akbar. Nu ngabedakeun lain ucapanana da sarua tapi pagaweanana. Nya naon atuh subhanallah, maha suci Gusti Allah. Naon gawena? Beresikeun eusi hate. Ulah subhanallah dibaca baturnya gedong jadi hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Subhanallah dibaca batur nyeun gedong si eta ngadon modar. Berarti subhanallah karek ucapan naon beda ngomong mah jeung beo ge sarua. Well, mangga emutan bisa dipercaya. Cenah ibu boga alhamdulillah, kuring ge boga alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning naha ibadah hayang dipuji wae ku batur. Mana alhamdulillah teh? Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jeung dibeja-beja parantos santunan. Bari santunan lagi setahun sekali. Nah anu miskin teh hirupna setahun sekali. Ria geus ti bareto ari amal setahun sekali. Lapur Pak. Aduh li rek anu kasindiran ge paling tadi ulem deui. Mangga emutan cenah alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti. Heeh, lamun sagala puji nu Allah sagala judulna ge kabeh puji teh nu Allah. Berarti urang mah teu boga hak pikeun disanjung-sanjung, teu boga hak pikeun dipuji-puji. Bahkan Allah membenci setiap jelema nu amal ibadahna ngan sakadar hayang kapuji. Daek pengajian hayang disebut ahli. Ngeus maca Quran isuk teh seserakan hayang ditanya kunaon serak tos ngeus Quran sareng selawat sawewengi. Nu puguh mah geus nyarekan batur we. Mangga emutan alhamdulillah teh tah. Nu kadua makna alhamdulillah boga gedong boga sawah alhamdulillah lain eta mah karek ucapan wajar jelema gedong jelema boga harta nyebutkeun alhamdulillah itu wajar. Buktikeun gawe. Naon gawena lamun ibu gedong boga sawah lega mobil aya RT mere BLT geua tolak. Moal RT moal hayang BLT pangmikeunkeun ka rakyat nu leutik, pangmikeunkeun ka nu miskin, pangmikeunkeun ka si yatim. Emak mah moal narima BLT gedong boga sawah lega mobil ge aya. Tah eta gawe alhamdulillah teh kanyataan manubung harga hararayang. Nepi ka RW dicarekan RW gelo RT edan situ kunaon ibu batur menang BLT aing teu ye. Pan ibu mah cinta gedong boga sawah lega nepi ka hayang BLT paduli teuing we cenah ustad. Eueuh alhamdulillah teh sabab hareupeun Allah mah lain ucapan perbuatan. Genah ya ceramah paling rasiko ya teu diulem deui bae. Pandek ngabongkar eusi Quran urang teh ulah nuduh kanu jauh urang nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri. Heuh awak bapak mata kurang tong hayang wawuh kana kagorengan batur da urang oge osok goreng jiga entong hayang apal kana kasalahan batur da urang ge osok salah jiga mararaku geuning eta. Nah ari bapak ka masjid tiba heula leket ayo nak leket sote pada geus kolot. Nah hak ku daek na ka masjid bet mau cobrot ngomongkeun nu teu ka masjid bari manehna ge ngalaman ngelut jiga si itu amarah masjid atuh oi lainnya nyieun masjid teh kalau ka jiga pasaran aing ngabangun daek nu siantara
ningang tak tangan wani maneh kitu sote ayeuna baheula mah sarua gapleh jeung aing mangga emutan tah alhamdulillah teh pigaweun geuning bener. Aduh hirup sebatas disebut jawaban hirup Pak Ibu ngan hiji saha urang di mana urang jeung saha urang jeung saha ari urang hirup jeung Allah. Jawab gue Ibu urang hirup teh jeung Gusti mana ayat Qur'ana innallaha ma'ana saestuna Allah teh kudu salawasna cicing jeung awak urang kuring hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana jelema nu bareng jeung Allah teh maknya jelema bareng jeung Allah sik-sik melik sulit ati goreng pucus belikan punungan jeung cekukan nu kitu jeung Allah lain anu kitu mah jeung belikan da ieu ge pangaosan teu percaya urang mah ieu jeung Allah isuk aya deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad ti dieu nah jamaah bakal loba seperti ayeuna. Heuh berarti ibu ka dieu teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nana gerhana oh eta Allah teh geuning nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing ulem deui tong dibayar sasen beula saketip 1000 gentong datang moal tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon we hirup teh beuki lila ieu ceramah beuki daroraka mending baralik cukurang geus 2 kali atuh disuudonna jam nyebutkeun moal dibikeun ayeuna nyebutkeun nana gerhana jeung Allah lain mun teu dibayar datang moal lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar kuring teu datang catat ku Bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit sok uji ku panitia poe ieu pisan hade gitu nana maneh ceramah teh kaharti hirup teh kudu barang jeung Allah ayeuna mah kieu we lamun bener barang jeung Allah mah amplop moal dibikeun deuk dibikeun we ka yatim jeung ka miskin kumaha cek kuring tong sok kitu da eta mah ceramah ku Bapak bisa katoong antara ceramah jeung perilaku bakal beda Pak mata ulah wakaka hipnotis ku ceramah kuring lamun ibu can nempo akhlak kuring gerak taong dina salah sahiji kitab para ulama ilmu teh bakal cicing dina 3 rupa hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean nah mungkin jelema nu boga ilmu nganyarikeun batur heuh geuning biwir alus tapi hate kotor can jadi ibadah ieu pangajian can bisa disebut alus pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus maka bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal loba kakotoran hirup minimal loba jelema nu diomongkeun panitia jadi sasaran teu ngarti panitia teh beri peuting buat hakaneun acan hiji kalah kawe udunan galalede buat eueuh pijuk-pijuk acan 2 nu bakal jadi diomongkeun nu gigireun ibu deket jeung si eta ku bau kelek jeung ngesang ongkoh 3 nu bakal diomongkeun saha kuring eta ustadana teh buat di kopiah kitu mata pangaosan teh cantang tu jadi alus Pak karek alus cek cangkangna anggap ieu teh sebagai kembang mah cantang tu jadi buah isukeun kena ku burung naon anu mata kembang terjadi buah burung naon eta burung ujub ria takabur asa aing pangaosanana asa aing panghebatna asa aing pangalusna eueuh buah engke di akhirat nu aya ge beak pahalana lantaran ria dirina weh da kajian wel-welan maranehan kitu keneh emutan ku Bapak emutan matak alhamdulillah teh berat bener ya gerayo urang maca la ilaha illallah da berat la ilaha illallah macana ge beda-beda aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih lamun tahlil geuning Pak maca la ilaha illallah
kuring sok lalajo aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia tah aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul mengadon sare naha mang dikudag gideug ngarah teh sare nganu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah kegituan nah ada bubar tahlilan teh kuat pias banget tak dahar-dahar acan golokok diburuan digondeng kusim kuring cete kunaon ai maneh kuat jiga nu lieur aduh cenah jangan tapi cenah aya hikmahna ahli wiridan jiga urang mah cing teu naon hikmahna tepung jeung Allah Allah ngagebeg eta kuring aya jelema nu nyebutkeun tepung jeung Allah cing teu beleguk mana menyebutkan tepung jeung Allah atalung urang we cenah tepung jeung Allah daripada si itu Allah teh ditelepon kapan aya geuning tahun kamari nu telepon Allah ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah ta tahun ieu fenomenana naon Pak nu kaun kamari mah nelepon Allah fenomena ayeuna mah rapat jeung Allah saksina malaikat ta aya deui babaturan kuring tepung jeung Allah cing teh buraong mana tepung jeung Allah nah cenah teu percaya demi Allah teu nama yang terpercaya toong dina salah seji kitab Nabi Musa tumanya ka Allah ya Allah abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti kumacak Allah gerak tempo Musa panon poe cek Nabi Musa serap Gusti nempo panon poe nu diciptakeun ku kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieunna iya pedah pinter la ilaha illallah juk nyebutkeun tepung jeung Allah ai abdi penasaran situ kumaha bentukna har cenah maneh can apal ranyai dianggap kica-kica Allah tapi didinya aya ilmu nu tungkul nu ngagideug nu muih naon ilmuna kebersamaan saling menghormati saling menghargai deuk nu tungkul deuk nu ngagideug deuk nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha il teu kudu jadi pasea bener teu kudu asa cek nu tungkul asa aing pangalusna nu ngagideug asa aing pangalusna nu muter asa aing pangalusna gawena mana da la ilaha illallah teh butuh gawe naon atuh gawena teu aya deui pangeran angin Allah hiji teu aya nu nakdirkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngadaekeun angin Allah teu aya nu sagala-galana angin pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa ge dibisakeun urang nama geuning teu gablek naon-naon matak nu boga ilmu tong sok diaku ilmu nu si lain kabeh ge nu Allah urang mah sakadar titipan kenah ya ceramah loba nu ngarti beda ungut-ungutan ti tukang teuing ngarti teuing tunuh kita la ilaha illallah teh geuning prosesna teh teu aya nu ngajadikeun iwal Allah teu aya nu pinterkeun iwal Allah teu aya nu ngadaekeun iwal Allah jadi ibu daek didaekeun kuring bisa dibisakeun bapak pinter ge dipinterkeun deuk ngaku naon kabehanana ge ku Allah ari urang becus naon da teu bisa naon-naon urang mah nya mun bener ibu geulis boga atuh tolak datang kolot teh geuning baheula keur ngora geulis ayeuna mah geus ukur sebatas waktu 30 kahandap geulis 30 ka luhur wow malahan mah ieu ge pan disebutna bentang Karawang mana bentang kota cahayaan kieu mun bener ibu boga geulis mun bener bapak boga kasep tolak nalika datangna kolot geuning teu bisa berarti urang teu boga naon-naon Pak kabeh ge kudrat iradat Allah Rabbul Alamin pan ngaran jelema mah keuna kurobah beuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini beak huntu seuri muringkak aki-aki ngadar sukro keur ngora dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngademeng bal di jero sakabeung mah huntu kata langsung keluar bisa nolak eta huntu antep henteu waktuna coplok naon rek disombongkeun naon rek diaku naon pikiran ku ibu berarti ibu ge rupa awak bana teu boga
Aduh. Ustad gitu kudu legek. Kuring bisa ceramah di tempat kunaon ayana jamaah. Eueuh jamaah ngarek ngomong jeung tembok. Bener tuh Pak? Sok bapak ngabamblam di masjid jamaah eueuh rek ngomong jeung naon? Kumaha cek rakyat? Aduh si eta keur latihan. Jadi lain urang nu kudu dihargaan batur, tapi urang kudu bisa ngahargaan batur. Lain rakyat dipaksa kudu ngahargaan pejabat, tapi pejabat kudu ngahargaan ka rakyat, hargaan ka hayangna, hargaan ka susahna, hargaan ka nyerina. Urang butuh pejabat anu ngahargaan kana perasaan rakyat. Matak ayeuna situasi politik tong hareup teuing bae sanu jadi ge. Teu kudu riweuh. Ya Bu, tuh kudu riweuh tuh Prabowo geus jadi telepon ka itu ku anu kamari pendukungna telepon Pak Prabowo kita di sini ada yang meninggal jawabanana seriye coba nelpon Ustad nu deukeut Pak Ustad aya nu maot pasti eta Ustad mangga urang tahlilan oke gas matak dek baralek mah jeung nu deukeut lain kudu jeung nu jauh cek urang Sunda tong ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi tong nyiduh ka langit bisi bala mongkot kana diri tong ngahargaan anu jauh hargaan metah nu deukeut Ustaz ge sarua entong ngahargaanana gerhana kuring mah jauh si maung datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar coba Ustaz setempat mimpin pangaosan dek aya dek eueuh Ustaz setempat teu boleh sumanget aya nu mayar aya nu eueuh bae we tapi naha masyarakat ti urang mah ai ka Ustaz setempat tara ngahargaan nyebut lagi Ustaz kukut kuat dianggap anak me Ustaz hargaan mah nu deukeut ibu gering minta doa ti nu deukeut ibu maot di tahlilan kudu deukeut sok telepon kuring cep di dieu aya nu maot deuk naon datang ge moal babuge henteu ulah salah hargaan mata ustad setempat ari KTNI dihormat ai ka polisi dihormat ai hansip diledek mana Pak Hansip hari TNI peda saragamna kitu dihormat ai polisi dihormat ai hansip diledek mana bukti ngaledekna eta dina 17 Agustus biwir ibu pisan sok ngomong aduh itu tentara Daraga Ciinung sok ngaku padahal hansip teh kepanjang tangan dari TNI dan polisi maka tingkat RW jeung RT disebut hansip kadituna siskamling sistem keamanan lingkungan sarua darajat nama jeung TNI jeung polisi ngan pedah TNI keur perang ai hansip lain keur ngamankeun warga sa RT-eun matak lamun di aya hansip dihormat ku abdi weh hansip satil atuh dah mata urang toong geraso ari bapak babarengan jeung saha kuring bareng jeung saha ibu bareng jeung saha jelema nu bakal menang kasalamatan teh nu bareng jeung Allah kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah moanya aya jelema bareng jeung Allah punungan moanya aya jelema bareng jeung Allah gede amek hoak sesentak tetejrab yai nu kitu bareng jeung Allah mah bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu mawelas ar-Rahim nu maasih nana gerhana dihargaan batur tayeu teh Rahman Rahim Allah naon sababna ditutupan aib kuring ku Allah sehingga nana gerhana dihargaan batur ibu dihormat batur ditutupan aib ibu sehingga ibu dihormat batur coba lamun ku Allah dibongkar aib bapak jeung aib ibu moal mungkin jelema ngahargaan Allah nu boga urang nutupan aib Allah nu nyiptakeun urang numunian kasalahan da ari manusia nyokelan kasalahan tinggal nanya ari urang makhluk ti mana dalamun bareng jeung Allah ma ar-Rahman ar-Rahim maha welas maha asih tembongkeun sifat ti urang nyaahan asihan deudeuhan ta eta jelema bareng jeung Allah geura urang uji lol budak tetangga dagang comrok nongtot leho meuli moal nambah ke jeung moal berarti lalajo leho
juga lah budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal nah make jeung moal berarti ibu malah lajo leho panu didagangkeun ge comro. Na awak ibu aya kasalahan, na awak ibu ge aya bebeneran, na awak bapak aya kasalahan, aya kagorengan, na awak bapak ge aya kaalusan. Lamun Allah noong kasalahan bapak, malaikat geus gergeteut hayang nyabut nyawa bapak. Ada yang nu datang berdegong kabeh atuh. Coba lamun malaikat dikencarkeun ku Allah, jeung malaikat cabutan ayeuna keneh. Aduh, urang we sorangan anu panjang umur teh. Tapi untuk gitu banyak kajen ibu keur ngomongkeun batur ku Allah mah ditungguan tobatna lain dek nempo gorengna Allah mah dek nungguan tobatna tubu ilallah taubatan nasuha malaikat geus kakerot hayang nyabut nyawa ibu tapi ku Allah dicarek entong can waktuna Allah moal nempo gorengna tapi Allah mah dek nungguan tobatna manusia mata kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur. Itulah Rahman Rahim Allah. Kumaha tuh carana lol budak tetangga dagang comro notot leho nyaahan nyaah teuing ieu budak dagang comro notot leho moal aya nu meuli gerowan ku ibu ka dieu kasep mak mah teu hayang comro eta we kabita ku polo gebro duit bere duit 10.000 sing-singkeun eta leho bari hejo di balong emak keur parab jair sebreng bere 10.000 jugjang dagang comro payung comrona lantaran leungit lehona. Allah muji bapak Allah muji ibu ku panyakit supaya manusia miceun panyakit eta diganti ku Tuhan ka Allah. Mata lamun ibu sok ngomongkeun batur atawa ibu diomongkeun ku batur keun we antep tong dilawan kacape-cape ka setruk-setruk. Mun ibu diomongkeun ku batur engke ge bakal eureun di mana geus nyeri huntu supaya manusia reureuh tina doraka eueuh deui iwal teh dibere ku panyakit. Bapak-bapak galak ka pemajikan musuh tajung, musuh tejeh, musuh popolotot, musuh hohoak, musuh sesentak. Sing sabar ibu, gaduh salaki kitu patutna. Naha sing sabar. Lamun bapak tatajong, tetejeh, huak-huak, sentak-sentak, engke ge eureun di mana geus kieu leumpangna tah. Mun salaki ibu leumpang geus kitu tinggal kieu, mangga bapak geura jejeg bujur abdi. Mau namru matak mumpang mumpung urang sehat pakai di jalan Allah maka Allah nu bakal ngaridoan karena eta kesehatan samemeh ku urang ka aku Allah dibere gering pan capek ibu dungdak dengdek kana gosip bener teh Ustaz nenek terus hayang dibere budak merenya popolotot wae kasalaki hayang dibere nyeri panoan merenya. Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia reureuh tina doraka dieureunkeun ku ustad amakeun dieureunkeun ku DKM nyebut fanatik dieureunkeun pengajian nyebut kumaha aing eueuh deui nu kudu ngeureunkeun iwal Allah Pak dak urang mah ngadon ngalawan bener matak bisi di dieu aya pemuda rek paraong juh engke ge eureun di mana geus satruk sadil atuh da piraku kudu dibongkar nepi ka dinya. Ibu-ibu rek ngomongkeun batur, juk tong eureun, tuluykeun juk. Engke geus bengok ka kara eureun, astagfirullahaladzim, rujian. Jeung teu kunaon ibu ceurik, loba dosa baheula sok ngomongkeun batur. Timpah tatangga boga dendam, kumaha lebok. Bener tuh Bu? Gitu tah hirup mah matak cek urang ge la ilaha illallah teh pagawean geuning kadar eta urusan maca mangga we kumaha bapak rek ngagideg rek muih rek muter pek bae ngan gawe kudu sarua apaan kiblat bapak kiblat teh ka Ka'bah secara lahir mah secara batin mah kiblat teh ka Allah. Orang NU ngiblatna ka Allah orang Persis ngiblatna ka Allah orang Muhammadiyah ge ngiblatna mah ka Gusti. Ulah merebutkan kiblat Ka'bah wungkul atuh hate kudu nepi ka ngiblat ka Gusti Allah pangeran urang matak mengeus hirup tong lalajo ka gorengan batur seguring bener mama ceramana hayang nu make budaya dalang atuh teh
Bapak Asep Sunanar Sunariat di Jelekong. Jadi Bapak Asep dakwahna lewat budaya. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kaca. Tuh cek bapak-bapak nu di ditu buat kadenge kana ceuli teu sangka cenah eta budak keur kasep teh alus sorana. Nuhun, nuhun. Nuhun, Pak, nuhun. Itu orang ditukar ngaromongkeun urang teu sangka cenah keur kasep teh alus sorana. Nuhun, Pak, nuhun. Bari nu ngomong gitu teh eueuh aslina mah da. Ngan urang we ngarang. Naon eta dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Leungitkeun diri Bapak datangkeun Allah. Ta eta satria teh aya urang mah lain, nafsu aya wahyu eueuh. Nafsu boga Allah leungit. Ibu pasea jeung salaki hadirkeun Allah. Ngarah naon? Ngarah pasea teh jadi, budak teh jadi korban, ibu teh raranaan. Nah, barang jeung Allah mah di paseaeun. Ieu mah amok ka salaki Allah leungit nafsu datang. Nyarekan salaki si Bagong, ya. Kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut Bagong? Berarti sabeuting aing hees jeung bikangna. Timpa ceuk anak alama mah Bagong Bapak Bagong ari abdi anak begu jang. Ngadon parasea. Coba hadirkeun wahyu, ibu amok ka salaki make wahyu, wirid. Amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin ku salaki teh pan disambeurkeun dibere duit 2 juta gawa cokot duitna jawab ku ibu sadaqallahul adzim pasea henteu duit menang rana teu tulus budak teu jadi korban rumah tangga awet itulah fungsina Allah nenangkeun hate maka koyana lamun pasea teh kitu nya mau resep atau lalajan nu pasea wiridan nu itu Al-Baqarah ieu Ali Imran amak 2 bulan mau tamat kan Quran jadi meureun pahala mun amak kitu wah dan nafsu mah matak mawa cilaka atuh hirup ya Bu wayang bab rumah tangga kumaha cek wayang mapak baya kenal lara dehin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran berarti ya jamaah can tunuh kamari mah ceramah di Sukabumi meureun geus tunuh pas ngadongengkeun eta jug langsung amin disangkana teh keur maca waladolin dakwah lewat wayang mapak baya bayu kena lara balangsak ta eta teh bobogohan keur bobogohan nu dibayangkeun indah geus rumah tangga mah geuning ieu buktina coba keur bobogohan jikeun hareureuh isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum kumaha ceuk budak awewena ih kamu perhatian banget kirim beas Udin lain loba ditanya dageus rumah tangga mah lain loba ditanya kamu udah makan belum nyegap beasna mana puting-puting kamu udah tidur belum matak ngabalas ge acan nah cinta jadi boloho jetot ditajong kamu sakit kumaha ceuk budak awewena iya ih makasih ya kamu perhatian sama aku wararadul wungkul tah nu geus kolot kieu jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh mapak baya kena larang waradul wungkul komo aya barudak ayeuna mah geuning pake jeung kieu bahasana engke Qur'aa ayeuna Qur'aa ranah belagong moga jeung engke Qur'aa ayeuna Qur'aa cing keneng logika teh di mana ulah nepi ka cinta ngabubarkeun kahormatan geus kieu mah kolot nu hirang tah mau motor beborot-botan bari butut mogok dorong keduaan kumaha nyebutna iin diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajleng harita keneh kumaha ceuk ibu dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh nya wayang ge dakwah
Solawatan dakwah mana bukti make nada sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ayat sholawat eta di Arab da eueuh geuning di urang aya nya mana da urang Karawang lain urang Arab eta heuh urang mah hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab tarawih nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa di masjid teh pinuh cobaan di dieu nepi ka subuh tarawih ongkek jelema kabeh tinggal imam yang can sorangan nah kamana nu tukang bubar neangan nu masjid nu tereh isukna pan imam eta datang deui kumaha cek jamaah sudi aing di imaman teu ngarti-ngarti imam teu rada gelo imam alus disebut rada gelo di urang mah peda heubeul lalu we ceger bari make tato geuling cenah ku dewek imamna nu dibaca al-ikhlas wa habna hayang eta ge Anas rakaat kaopat meureun poho ai maran ceger pan dipikasieun ngareret ka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah lajeng we cenah lah nah ada tarawih jam 8 Agus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh imaman kuat hade tadi urang mah ibadah nu hade teh nu tereh mah bedanya orang jeung Arab beda nah aya di Arab dangdut oh wah aya ge di urang heumeunang pek bae mana bukti dakwah lewat seni itu di masjid eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib eta teh dakwah ngolo jelema supaya daya ka masjid wujud kidam baqo muhalafatul hawadisi qiyamuhu wahdaniyat kudrot ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman samian aya di Arab nu kitu-kitu oh da lain metode Arab metode Karawang jadi menang pek bae nu teu meunang mah pahili ibu resep dangdut pek kantong pahili jeung adan bisa sapekeun dangdut pun aya cengkok seandainya aku tah eta cengkok teh gitu cengkok teh dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu cengkok menang nu teu meunang mah pahili jeung adan sok adan juga dangdutan dicekek tah hayalah sholat hayalah sholat dicekek isu oge tah da kacau atuh pahili heeh nya jadi nu teu meunang mah lamun pahili urang Sunda urang Karawang kan ayah artis di Karawang Lilis Karlina mun teu salah boga geol Karawang lagu teh kitu geuning nya heula lagu anana mata Karawang terkenal ku artis Lilis Karlina apal ibu teu maknya urang Bandung apal urang Karawang teu apal Lilis Karlina hah live na TikTok nah ada baheula mau TikTok pan orang Karawang boga budaya bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran sawer menang ngan lamun pahili jeung Fatihah diomongeun bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah pahili jeung sawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk euceur kumaha eta makmum hegreret ka tukang bubar jelema daek di imaman kudu kitu teu sudi pahili maka nu halusna tukang soal nupang capek-capekna acara ieu tukang soal menerkeun mixer
Terus ngagemol ieu daek barantuan geus beres teh lain diantep aya tukang son ge jelema dari puheun ya Kang. Barantuan para pemuda karunya menerkeun mixer ngajerit sautik komplain. Oh kabalegan son teh tanu ngeunah urang. Kalau mana ngeunah urang ceramah sajam tukang son mati isuk-isuk tapi naha bayaran gede urang ka timah tukang son. Tapi tukang son aya amak tempo ku bapak eueuh ka amak sok ku guru ti tukang son bersih hate tukang son. Teu amekeun dalamun amak ieu urang ditantang heuh anjir amak aing kasih ustad tuker atuh yeuh tugas. Akang ceramah abdi menerkeun mixer duanana bakal hancur sound system ngebeledug nu ceramah butut mustami balik panitia komplain. Mata kirup masih lihar ya. Mi eling kalahiran Nabi soal babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi sakali deui. Mi eling kalahiran Nabi babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah budak leutik ge nyahoeun. Tah nu hese mah lain bab etana Pak. Nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Naon? Akhlak ibu, akhlak kuring, akhlak bapak. Parantos nyoko kana jeung nyuku kana akhlak Nabi Muhammad. Nya ceuk urang ge lapur muludan. Mata kulah tudang tuding kanu tara muludan. Si eta mah tara muludan, urang oge cantang tu dibawa kana akhlak Nabi mah batur tara muludan. Mungkin cinta Nabi ku carana urang sok muludan, mungkin cinta urang ku cara urang silih hargaan teu kudu papaseaan. Naha dan nu pokok penting nu utama lain sakadar eling kalahiran Nabi tapi urang kudu eling kana perkara akhlakna Kangjeng Nabi. Yo urang buka hayang nyaho katurutan teu sedeo hayang nyaho urang hiji we heula toong akhlak Nabi ka istri Pak ka istrina. Nabi wangsul asar datang ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan. Nabi nyanak teko nyalira nyanak gelas nyalira suruput ngaleueut nyalira. Siti Khadijah langsung ngagabruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Simpulkeun ku Bapak Nabi tara pernah tutah-titah ka pamajikan nalika pamajikan keuriweuh. Ladang muludan teh atuh eta. Ieu mah pamajikan keur nyeuseum budak digemol mah kopi sawarga teh mah kos nu maneh surga teh. Pamajikan ngagugu leos ka dapur bari jamotrot jeung manyun ongkoh budak digemol teu ngarasakeun gemleuk salaki teh tutah-titah kan sidik aing keur nyeuseum kecrot kalau budak kana kopi alus saja. Bikeun ka salaki suruput diinum mah nah kopi teh anu pangset kopi anyar. Toong Siti Khadijah nalika Nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira nyegruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tah keur ibu ya keur ibu. Mun salaki keur ngagoreng sangu aa benu ka abdi bet ngagoreng sangu nyalira kudu kitu. Merek ibu ieu. Nu aya ge salaki keur ngagoreng sangu keur naon Kang ngagoreng sangu sakantanana keur duaan. Leungit muludan kata apaan urang teh lain deuk eling bungkul kalahiran tapi urang ge kudu eling kana nu geus dilahirkeun naon akhlak Nabi ka istrina akhlak istri ka Nabi. Bade kulem Siti Khadijah mah teu boleh bebeja ya Rasul abdi tunuh bade kulem nya kumaha ceuk Nabi diuji pangnyanapkeun heula cai keur tunuh dititah buringas tah lamun ieu keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas. Ieu mah keur buringas dititah adon nyegak. Reka mana mah nya sare atuh. Bari geus 10:30 dan baca soe kana TV. Da anger geus diparima aing deui musian. Deuk naon maneh? Pang ninyokeun ci kopi kokot ku sorangan pos belana ngajajah wae. Deuk sare leos ka kamar kusok di bunian ku simut. Aya ongko sare aya dadah hurung. Nyaho HP lalajo TikTok sakabeung YouTube nu disetel nana gerhana mana ladang muludan teh bab rumah tangga geus heleh gitu bener ya keur bapak ladang muludan teh sugaan
Ada terpercaya sugan Nabi leos ka masjid di tengah jalan panggih jeung Yahudi anu lolong pan bapak ge uningan kana sejarah ieu jeung Yahudi anu lolong ku Nabi disampeurkeun kunaon anjeun lapar nya kusiwal roti dicanak dihuapan eta Yahudi nu lolong kusiwal geblus kumaha Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad teh jelema sableng tong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir Nabi lemek henteu Nabi nyarek henteu isukna panggih deui lapar 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Abdi nanya ya ke bapak-bapak ladang muludan teh lamun bapak barang mere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal alus hade ladang muludan teh contohan batur alus ari ibu barang mere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal saruana tinggal kuring sorangan eta kitu bungkuk maneh nana gerhana mun kuring barang mereka tatangga ngahina kuring lepal nage lepal pencerama leeh hate dek mere deui ngan tuluan 3 poe lamun si eta ngabudah tuluy bijil getih tina irung diracun ku urang matak ayat anu tadi kupun lanceuk di aos laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun eta nu hese diturutan lain kelahiran Nabi nak nu teu eling tapi urang sok teu eling kana akhlak Kangjeng Nabina bener kudu salaladan sararea maot Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar ieu cenah Yahudi nu lolong bari sok dijamin ku Nabi teh dicokot roti dibobelkeun ku Abu Bakar lop kumaha Yahudi ieu mah lain nu biasa kumaha Abu Bakar nah nu kumaha nu biasa mah ditatap diusap ditanya heula mun kuring lapar kakara dihuapan ieu mah jang didiwawalkeun kana baham cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa Muhammad 15 tahun dicaci 15 tahun dimaki Nabi teu pernah ngaku yen eta Nabi teh dicaci jeung dimaki cing anu terakhir sugan cocok sugan kaamalkeun nalika Nabi panggih jeung budak yatim matak bener Pak ayat Quran laqad kana lakum fi rasulillah teh lain sakadar bacaan tapi aya makna anu jero eta teh dibuntel akhlak Nabi teh aya dina ayat eta panggih jeung yatim kumaha ceuk Nabi ka mana indung maot ka mana bapak maot kumaha ceuk Nabi poe ayeuna nepi ka hareup jadikeun Muhammad adalah bapak anjeun budak yatim teu dibuli budak yatim teu dihina naha bapak angkatna adalah seorang nabi Pak Kades bisirek nurutan lamun di dia aya budak yatim 20 cek Pak Kades kukuring disakolahkeun 10 dibiayaan dibajuan ditedunan sagala rupa kahayangna budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang kades tuluy Pak Ustad ge edeuk cenah abdi ge nyakolahkeun budak yatim 5 budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang ustad lol kuring nana gerhana nyakolakeun abdi oge deuk 50 nah loba-loba teuing karana ge ngalamun bebas deuk 200 yatim apan judulna ge ngalamun kades henteu ustad henteu urang miluan ngalamun wungkul 50 budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang nana gerhana matak hayang ngangkat derajat budak yatim eueuh deui ku perilaku lain ulah sim kuring ngepek bae santunan setahun sekali ngan urang pikir nah memangna budak yatim teh hirupna musiman jika nu gagal panen gitu anger selagi Islam masih ayana awak selagi harta masih kena boga selagi duit masih kena aya sesakeun sisihkeun keur saha keur yatim lamun ieu nu hadir aya 1000 jelema peuting ieu ngaluarkeun 10.000 artina sapeting ieu 10 juta yatim kabela miskin katulungan kaum doa page katulungan ladang muludan teh berkah keur jalma anu mariskin jeung nu sangsara epek jabarkeun ku bapak ulah ari son kabayar ari ustad kabayar ari geus muludan anu miskin teu kabere yatim teu kabere ceuk panitia ieu teh heuh bener cenah euy ceramahna kaharti aya nama kieu waktu cenah tad amplop moal dibikeun tuluy deuk dibikeun ka yatim kumaha ceuk kuring eta mah ceramah
ceramah da bapak ge geuning boga beas Karawang mere mawaluh alam. Tina 5 akhlak Nabi aya teu di urang hiji sugan teu aya kabeh lapur mata geus tong nuding batur tara muludan. Ternyata akhlak Nabi ge ku urang ge can kapigawe matak aya nama hayu urang pas tabikul khairati urang nyoko jeung nyuku kana akhlak junjunan urang nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan di akhirat cinta sejati teh adalah Allah ka makhlukna, Nabi ka umatna, yeung bapa ka anak-anakna. Mana cinta sejati Nabi ka umat? Di akhirat masih diseneh di geroan ummati, 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 umat kami mana kajen doraka, kajen dosa. Nabi siap mere sapaat ka jalma anu dosa jeung doraka. Diijinan ku Allah, diijinan iwal ti hiji nu teu diijinan saha eta? Cek Nabi teh ya Allah kami teu mere syafaat ka golongan manusia ieu. Cek Allah teh entong naha sabab di alam dunya nah hirupna teu dipikarido ku indung jeung bapana. Simpulkeun ku bapa dosa nu pangbadagna nganyerikeun hate indung nganyerikeun hate bapa nepi ka di akhirat Nabi dicarek mere syafaat ka jelema anu teu dipikarido ku indung jeung bapa. Bari ieu teh nu garoreng teh kolot teh arek dibongkar sok. Ibu umur 6 tahun dititah ku kolot nyai pamacetankeun sirah mah jangar osok ngagugu hah nya baradagong cukurang ge nyai pamacetankeun cangkeng mah cangkel osok ngagugu tah ayeuna ibu geus kolot urang geus eueuh ibu boga budak ibu titah nyi pamacetankeun sirah mah jangar budak ibu ngagugu teu ka ibu lebok berarti bener Pak dosa ka indung dosa ka bapa boro-boro akhirat di dunya cek Allah ku kami di kontanan doraka karaos ladang bedegong ka kolot teh karaos ladang hohoak ka kolot teh geuning urang ge ku anak dihoak nyeri bener Bu ladang pedit ka kolot teh geuning anak urang ge pedit ka urang teu ngeunah mamam cek urang ge ya barudak besirek baung tuluykeun engke ge anak bakal leuwih baung ti batak urang rek ngeunah nalika urang keur kolot anak urang baung hareupeun urang bener tuh ibu rek jadi pelakor jo moal dicarek ai payung mah jo nganalika engke ibu ised kolot tuluy anak nuluykeun jejak ibu jadi pelakor tuluy cek tetangga budak mana jadi pelakor nyurucut cai kanon ibu sadar urang keur ngora mata keur pelakor tobat jeung jaluna ditong layanan wae teuing moga jeung indah cenah mencintai suami orang indah kumaha dicekekeun nu aya badak ibu kudu bisa nyeun solusi lamun salah kitu angtoong awewe sejen teh artina ibu kudu ngaca bisi aya kakurangan awak ibu mun lalaki resep norok ponok tong dijemel anggur ibu minta duit keur naon meuli rok jiga si itu der pake cicing di kamar moal teh nyuluduk jiga domba Garut lah. Inilah solusi hirup jadi tina 5 nu bieu teh lapur rek kabeh kan baik, dan dibahas lagi karek ayeuna sugan atuh isuk mah hiji simpulkeun ilmu teh minaz zulumati ila nur ngaluarkeun jelema tina poe kana caang tina kedul jadi daek tina bodoh jadi nyaho tina salah kana bener tina goreng jeung dulur jadi akur buktikeun lamun bener penting ieu baroga ilmu masjid isuk bakal pinuh nu jarakat bakal daraek marere beas jeung tetangga bakal silih perhatikeun kamiskin bakal nulungan ladang tina ilmu penting ieu lamun teu kitu-kitu acan muludan ieu teh rugi ukur ustad dibayar sound system tagokeun jamaah datangkeun engke ditanya di mana penting pangaosan saha ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka eueuh tuluyna deuk rame mah geus ya tungulung pelawak tungulung urang hanya sebatas eta minadzulumati ila nur ngaluarkeun jelema tina poe kana caang nu goreng hate bubar ti dieu wayana kudu alus hate nu goreng jeung salaki bubar ti dieu buktikeun penting ieu keneh salaki keur cicing tina rispang geuwat tangkep aya
engke salaki bakal nanya aya naon balik pengajian mah jeung jadi ceurik. Oh tobat paling kuat 2 poe lagi gituan ka itu nama kitu deui we nu goreng ka nu bapak nu goreng jeung dulur sing alalakur nu pedit sing bageut ladang muludan ku elmuna lain sakadar meeling kalahiran nabi tapi urang deuk eling kana akhlakna Kangjeng Nabi teu dendaman, Nabi bersih hati, Nabi alus ucapan, Nabi adalah orang tawadu, Nabi adalah pintar dina ibadah. Urang geus meujeuh nyoko jeung nyuku karena pagawean Nabi disebut sunnahna Rasulullah. Sunnah Rasul teh kauliyah, fi'liyah jeung takririyah. Kauliyah ucapanana tarangan nyadikeun batur, fi'liyah pagaweanana ibarat nyiruan anu ngalahirkeun madu kareueut mata ka Kangjeng Nabi mah boro-boro umat Islam Yahudi ge milu resep. Teuing ka urang boro-boro Yahudi ka urang mah umat Islam ge ruji teu sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana karunya betaheun kaneh paduli bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.